Gas rujak bebek balap kondo. Tinggali rujakna. Raosan nih anu hamil apa ya? Nu hamil anu keur garadu panyawat sirah rariet apa nya? Jangar. Kita sarang akang naon teh? Kang Roni. Akang Roni. Asih urang dia Kang. Tonjong. Tos sabaraha tahun di caran ge, Pak? Aya 4 tahunan. Tos kapeser naon, Pak? Kegedean ieu. Budak bae. Heeh. Sareng Pamajikan. Harapan Pak alhamdulillahnya. Ya, Ras bilin ke ngaliwat ka Cigasong mangkal masuk di Angger. Angger di mangkalna. Nah, rujak bebek jarang papenak ya jeung rujak bebek mah. Tuh si Neng naik meser. Rujak ya, naik meser. Doakeun Pak sing beaknya dagangannya. Karunya. Bener Pak ngaberan diri jeung kahayang anak istri teh. Aduh. Milari tujuan utama. Milik rezeki teh bener anu pasti teh kuat ka bureal buncelik coba kasar apa nya bari si bapak ya Pak udun Dan ojek si bapak ieu ngojek ka jeung kok ngojek ke ojek pasar dia. teh gulang garam-garam Pak Ya, lumayan lah tinggal ngepung. oh sakuri tau udah dah iya sawatang deh kajian kornya Bapak. Bapak bisa tidak pedasnya sedang semua ya. tuh rame ijabahnya Pak doa teh ya tenang Pak tongsian kita jajang ngakak Pak YouTube teh Pak Jangan Pak. jadi orang teh ngakak we Pak Duit semoga duit ngakak tuh senang gitu ngakak we neng tuh daerah Cigasong guys tuh mampir ciri khas Majalengka adem ayam ngan air agama angger tegeg mah hese keun pasumpah lah Pak tuh eta sabaraha sakitu teh Pak 7.000-an. waduh murah guys ngahaja meuli bahan-bahan mahal Pak ngahaja teh Pak kadang teu kadahar Tinggal ngawap nuhun Pak nya nuhun makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.